Tah ngalangkungan ajaran thariqah la ilaha illallah keur ngaromak kehidupan urang, tina kasar jadi rendah, jadi lemas, tina emosi jadi kurang, tina sombong jadi tawadu. Itu keur ngapres eta la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'a lin nabiyil mab'utsi bir rahmah wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Anu dihormat keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, anu dihormat penyelenggara manaqib keluarga besar Ibu Piping kali Bapak Heri. Oke, anu dihormat para pengurus Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya anu aya di wilayah Cimanggung. Oke, anu dihormat para sesepuh manaqib, sesepuh taman, oke, para al-mukarram, al-mukarramah, ikhwan, ahwat, ibu-ibu, bapak-bapak anu sami muwajahah, muraqabah, inabah ilallah bihadal maqam. Pamugi sadayana anu hadir di tempat sing dilebetkeun jalmi anu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Sadaacana nyungkeun doa ti sadayana kangge anu ulang tahun, sok sanaos tadi parantos diaoskeun doa ananging riwados katitipan tumpengna Bu. Tumpengna manggeus dihareupeun bieu teh. Rek dituang can waktuna kangge Neng Tita Herrawati anu ka-8 taun. Pamugi ieu murang kalih Neng Tita Herrawati sing didamel murang kalih anu dibagjakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir batin, salamat lahir batin, barokah lahir batin, dirizkian lahir batin, diilmuan lahir batin ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu sareng ramana sing ditampih-tampih barokah dina rezeki sareng elmuna ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, ieu murang kali ka-8 taun nutos kalangkungna atuh taun nutos kalangkung moal tiasa diuihan deui. Taun nu kapayuna pamugi ieu murang kali teh sing dipanjangkeun yuswana dina kasayan ku Allah Subhanahu wa taala. Khususna ieu murang kali Neng Tita, umumna murang kali urang sana oge urang sana anu ngora sing arawet ngorana, anu kolot sing awet kolotna, dipanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin wal hadirah, karesan kadah nama ayeuna teh tausiah teh 2 sareng Pak Ustad Ujang kumargi tahlilan heula cenah teh name dongkap tadi teh. Atuh janten sabias pamugi atuh insyaallah kapayuna tiasa diwaktosan. Dina ieu perkawis manaqib tadi parantos dijelaskeun dina manqobah sakabeh jelema nu bagja jeung cilaka dipasrahkeun heula ka Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu. Kunaon manaqiban?
Kang Heri kabeak-beak duit lah da make modal ya teh manakiban teh gitu nya di magrib geus disuguhan can gawe geus barathakan urang teh gitu kabeak-beak duit Kang Heri nyeta Kang Heri teh kitu bisi jadi ahli cilaka sugan katulungan nuhun-nuhun Kang Heri sakulawarga dibagjakeun ku Gusti pedah cek tadi naman koba sakabeh jelema nu bagja jeung cilaka dipasrahkeun heula ka kaula cing ciga kumaha tuan saya tuh saking ku mewah-mewahna dina perkara oge sakabeh perkara aya guruna manusia aya guruna jin aya guruna malaikat aya kaula mah guru sakabeh coba rek teu baca kikian teh urang teh da sim kuring mah aya lisan mah keur seuri hateh mah hayang ceurik kieu teh jadi ti suksuk ti dungdung ti Cipareug ninggalkeun budak ku abdi mah ieu teh budak teh keur ngasuh budak jam 4 teh tos asar teh adapun bojo ngaji ka pangajian dititipkeun ka lanceukna budak teh ki asuh budak bapak rek manakib ka Pasir Huni coba rek nanahaon ka dieu ka jauh-jauh da dibere duit ieu moal sabaraha tuh da hareun loba di imah oge tetapi pandangan simkuring nu ditinggal di dina rasa adalah Syekh Abdul Qadir Al Jailani eta bu Pak bisi hayang apal eusina manakib mah heula ka dinya welah bahwa anu dimanakibkeun ku urang teh jalmi anu jadi guruna sakabeh lamun sakabeh meuli ku sadayana jadi seperti naon atuh sampaikeun bahwa kaula gaganti Kangjeng Nabi Muhammad sanes kaula ieu ngomongna sanes Syekh Abdul Qadir bieu dina manqobah kaula gaganti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge kaula ahli waris Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ku ayana kitu bapak-bapak ibu-ibu anu bentak keneh nu geus nunutan mugi sarua sing dibagjakeun ku Gusti Allah. Jadi kikiran teh lain main-main melebihi tablik akbar Pak Heri lamun ngonang tablik akbar can mubalikna kudu dikeupelan jutaan ieu mah gratis datang ti ditu ka dieu beuteung geus dieusian bensin geus di bensinan ditinggali teh motor teh alhamdulillah sabab saur guru mursyid kieu kanu ngagelar manakib mi HP kamu balik beuteungna eusian terus ayeuna tempat diukna eusian alias motorna bensinan jadi Kang Heri teh meureun balik teh ka abdi teh kudu ngeupelan keur bensin jeung kudu mere dahar asa meunangnya nu dawah ayo saur abah teh kieu akhirna teh hade kamu balik krek ini dahar heula bensin eusian coba Syekh Mursyid Kamil Mukamil teh eta sing kuring mah sejuk we kitu hirup teh kitu ayeuna mah sanggeus ka Suryalaya asal nama manggih ka pusing aral manggih ka aral pusing eueuh benerna ka dituna teh saatos menakan Syekh Mursyid Kamil Mukamil ajaran dina thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah soba kata nu bieu tade ka penyelenggara manakib mubalikna beuteungna eusian bensin motorna bensinan maka kade kamu balik rek init manakib beuteung eusian heula motor oke bensinan maka simkuring geus di eusian beuteungna jadi teu lapat bensin geus di motor geus di bensinan teu kudu dikeupelan nu penting datang ka dieu diniatan jihadul akbar perang besar dina jalan Allah ngembangkeun kalimah la ilaha enteng-enteng banget Pak ngabas kieu kadang ditarima kadang henteu ya teh ku ihwan ditarima ari ku umum lah ngabas eueuh deui bahaseun la ilaha illallah deui la ilaha illallah deui aya ku simkuring dibalikeun eueuh deui bahaseun wudu deui ari bapak-bapak teh ibu-ibu teh ieu teh kikiran teh ieu teh hayang ka surga hayang ka marana ieu teh cing saya hayang ka mana saya teh hayang ka surga cek dina katerangan
Bieu guruna sakabeh teh Syekh Abdul Qadir Al Jailani kade bu Pak aya jalmi nu teu yakin kana dawuh Syekh Abdul Qadir sampai kieu ngomongna kiai ye ajengan ye ieu di YouTubekeun ye kade ceuk ajengan lah dalain Syekh Abdul Qadir wae cenah anu mewah teh ilmu teh kitu ceuk ajengan atuh buah-buah ajeleng-ajelengan ceuk aing teh ieu teh kitu sadayana jalmi saha nu teu ngano kana Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu dina tawasul nu mana nu teu aya sok bade ahli thariqah bade sanes ahli thariqah pasti dina tawasul rek di gunung rek di leuweung tah tanyakeun ka Paheri pernah ka leuweung tah tawasulan di leuweung kumaha make Syekh Abdul Qadir henteu tuh ngangos jadi anjeunna selalu disebut kari-kari ceuk hiji ajengan dalain Syekh Abdul Qadir wae cenah nu mulia teh astagfirullah ai ente rek kamaraha ieu cenah jadi kiai tapi ka Syekh Abdul Qadir teu nying hareup ceuk bieu sakabeh jelema dipasrahkeun ka kaula rek nu bagja rek anu cilaka pas dipasrahkeun teh katingalieun ieu mah kadon teu cinta geus bagja ge jadi naon jadi cilaka tetapi anu cinta walaupun picilakaeun dibagjakeun nah aya katerangan kieu di laman komah lamun seuk murid kaula anu goreng kaula anu tah urang teh kikieuan teh rumah sagaroreng abdi mah matak ti Cipurak datang ka dieu teh bu make motor jaman anyak deui gitu jaba balikna teh mudun deui balaur jaba poek pemajabana tapi kunaon datang ka dieu cinta ka Syekh Abdul Qadir Al Jailani sejak mika cinta kana kalimah nu diamalkeunna naon la ilaha eta teh amalan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok tinggal tadi didawuhkeun afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah pangunggul-unggulna afdalu ma perkara qultu anu diucapkeun ku kaula afdalu ma qultu anu pertama diucapkan ku Kangjeng Nabi Muhammad SAW jadi afdalu ma qultu anak ku kaula anak teh wan nabiyuna jeung ku para nabi sebelum Kangjeng Rasul berarti ti zaman Nabi Adam alaihis naon nu paling utama teh la ilaha illallah nu jadi aneh Pak Bu abdi suka ada aneh sagapun bieu teh hadis teh sahih afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah aya menu dikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tah dikir surya laya ieu mah cenah gara redeg ieu mah lain gedeg Pak diperintah ku Gusti Allah la angkat ilaha bandingkeun ka kana illallah bandingkeun ka kitu ceuk Al-Qur'an tidak kitu daripada dikir kieu sok la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah namanya dikir kitu Pak Kupis di mana posisi husuna berteh tahlilan teh make duit teh di para besarimi sami di dia para besarimi tuh jaba kudu meuli heula sarimi nu maot anu ahli waris nu kapapacenan kudu maot teh jaba dikirna ka mana wae la ilaha illallah la ilaha maning kana kieu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tuh pan beda coba nu demo Allahu Akbar nah mau didengi atuh coba demo Allahu Akbar tuh kan didengi bener teh sarua ka Allah ge wah ieu mah Allah saya keras sorana ge bakal gede ganjaranana aya mah leuleus sorana leutik ganjaranana ge al ujratu bi qadril masaqati ari buruhan teh tergantung kacapena
Cek logika capek mana dikira la ilaha illallah la ilaha illallah jeung dikir la ilaha illallah la illallah beda kacapeana maka pahalana ge beda da lain cek urang dikir teh tah dikeraskeun suara teh perintah Kangjeng Nabi Muhammad ngan kunaon teu kaparanggih atawa teu dibaca atau can kabaca ieu atau geus kapanggih can kabuka iya teh disebut teh geus panggih ngan can kabuka da 30 juz Quran teh ku para ajengan teh geus tamat pasti ditadaruskeun bulan puasa teh cing mangjuk bulan puasa kamari tamat sabaraha juz sabaraha kali tamatan Al-Qur'an alhamdulillah encan ibu-ibu sabaraha tamatan ibu-ibu satamatan kurang para ajengan lamun datang bulan puasa pasti tadarus Al-Quran pasti tamat dina Quran aya nu kieu wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun pasti dibaca da aya dina Al-Qur'an eta teh. Naon eusina eta? Ulah rek jadi anjeun kabeh saperti nu paroho ka Allah. Coba. Ulah rek jadi ieu cek Allah cek abdi. Ulah rek jadi aranjeun kabeh saperti jalma-jalma anu poho ka Allah. Jadi ulah jadi seperti anu seperti mancan seperti kia tuh Kang Opik ulah ciga monyet encan jadi monyet mah gitu seperti teh ulah ciga nu poho berarti encan berarti ulah ciga nu hilap ka Gusti fa'ansahum anfusahum maka Allah bakal mopohokeun kana dirina eta jalma poho kana jati dirina ulaika humul fasiqun di mana jalma mau pohokeun seperti jalma nu poho ka Allah encan poho pisan mah ngeun ciga nu poho ka Gusti ulaika humul fasiqun mangka eta jalma kabeh hukumna fasik ari fasik teh menurut dina ilmu fikih dina Fathul Muin dina sebagian kaul ulama fikih jalmi fasik teh lamun boga budak awewe teu sah ngawalian lamun boga budak awewe rek dikawinkeun teu sah ngawalian teh lamun fasik teh ceuk sapalina kaol kitu ku ayana kitu urang sadayana diajar kalimah la ilaha sangkan teu ciga anu sangkan teu seperti anu hilap ka Gusti ieu teh anu ngomongna geus inget keur diajar inget mak nyoti baheula diajar keneh can bisa-bisa tandana can bisa amak-amakan wae kitu we heula ayeuna mah gampang lamun aya jalma keur amak paheri teh amak ka bojona seungsarikeun teh lamun amak teh lamun paheri amak di pokokna misalkan ieu masalah leungit teuing naon leungit teuing leungit mih teuing leungit kopi kapal api teuing kopi gajah tubruk teh nyaho amak ka pamajikan seungsarikeun graso ngacaa kitu pan diajar dikir teh diajar ngaleungitkeun ka amak diajar ngurangi ka amak lamun urang amak keneh berarti can bisa dikir ka Gusti berarti masih pertanyaanana sok aramek keneh ka pamajikan lamun naon lamun teu dipangbalikeun kopi hiji eta lamun teu diguguk ka hayang dua eta katilu budak ceurik eueuh keur jajana jadi am-amkan ka pamajikan tilu tah naon deui sok suluh eueuh suluh cenah lamun gas kosong cenah kitu nah itu lamun urang geus la ilaha teh perlu amak-amakan da moal beres ku amak-amakan cing gas kosong bisa amak-amakan mereskeun moal
cokot gas kosong mah tukerkeun ka warung beres jeung amuk-amukan sagala ulah dibobotkeun pupul seudeui gitu budak ceurik hayang jajan entong digoengkeun ceulina dicoplok bawa ka warung hayang naon budak duitna nganyuk nu penting kabaya da era da geus kitu ti dituna bae era oge geus bagianana daripada amek-amekan beres moal amek-amekan budak dicarekan atuh jadi budak teh kaganggu IQ na teh jadi belak bodoh aduh tanpa la ilaha illallah moal mampu Pak Bu moal mampu nu la ilaha illallah wae kitu mampu ngalawan si eta teh saha si eta teh si iblis dan emosian si iblis si setan si iblis eta nu sok emosian lamun teu dilawan ku kalimat la ilaha illallah manehna teu sieun cek iblis aing mah ku salat teu sieun gitu cek iblis sakade aing mah ku salat teu sieun kudu ngaji Quran teu sieun gitu si koplok kunaon sieun atuh sugan kudu dipencit atau jadi modal urang lah dipencit ban aya di dalam wujud urang si etana da teu ngawujud kieu da ngawujudna diwujud jalmi alias di urang sadayana dikala urang keur kadorong ku emosi itu dorongan iblis dikala urang didorong ku syahwat itu dorongan iblis maka iblis nah aya di urang rek dipencit kumaha jeung iblis mah teu aya jaminan maot can kiamat mah setan iblis teu aya jaminan maot can kiamat mah ku ayana kitu lawanlah kalimat la ilaha mata dina hadis Rasul nu agung alaikum bila ilaha illallah wal istighfar anjeun kabeh wajib netepkeun kalimat la ilaha illallah jeung istighfar wa aksiru binhuma lobakeun ku anjeun kabeh tina ucapan la ilaha illallah jeung istighfar fa inna iblisa mangkasa nyanyana iblis laknatullah bahasana ahlaktun nasa bidzunubi kaula rek ngaruksa ka manusia bidzunubi sakabeh jelema cenah maksiat ka Allah sakabeh jelema cenah doraka ka Allah nu rumah tangga cenah awut-awutan budak cenah bararodo kumaha carana sangkan hancur orang-orang di dunia jeung iblis ngan iblis ngomong sorangan wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar ngan kuring bakal hancur ku ucapan kalimat la ilaha illallah wal istighfar jeung ku jelema anu ngaku dosa sedengkeun hese nganten dosa teh contoh misalna urang keur baong kan aku udah pernah baraong heula meureun heula teh keur ngarit ka kebon aya nangka batur ala asupkeun kana carangka balik meureun mun tukang ngarit meureun ciga nu simkuring ka salira sanes abdi baheula pan tukang ngarit baheula teh kitu lamun ngarit teh ngarit aya gedang asak nak-nak bawa ka imah kitu nyaho jeung aku alusan halapan urang teh keur diajar la ilaha atuh kealaman heula eta teh gitu ngan untung can balik da simkuring mah SD kelas genep teh geus nanggung carangka ka Gunung Geulis ngalakuin sampeut keur doma ieu teh jelema ripuh nu kieu teh matak senangna teh geus ka Suryalaya matak lintuh geus ka Suryalaya sabab dahar wae ti peuting gitu hatena senang jadi walaupun pikiran ripuh nu nagih ti ditu ti dieu tetapi hate terus bareng jeung Gusti itulah manfaatna ka Suryalaya teh urang dibimbing ku Syekh Mursyid Kamil Mukamil sangkan qalbu urang ngarasa sabar ngarasa tenang ngarasa idah ngarasa nikmat apapun terjadi kembali deui ka Gusti la ilaha keur naon Bu Pak urang dibimbing ku Syekh Mursyid Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu ku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu emut Bu Pak urang sadayana dibagi tilu per tilu dibagina sapertilu balik ka Allah sapertilu balik kana dirina sapertilu balik kana bilatung tanya kudu kapaham ku urang supados urang bisa ngabedakeun mana ibadah syariat mana ibadah keruh mana ibadah keur bilatung mana ibadah keur bilatungnya sok atuh pahami ya wa amma ma huwa lillah maka anapun saperti lu kembali ke Allah
faruhuhu ruhna hungkul nu balik ka Allah mah sok meh ngarti. Jadi nu uih ka Allah mah ruhna hungkul henteu jeung badan. Ari badan ka mana atuh ke dacan anggeus nyaritana ge. Jadi hiji saperti lu nu uih ka Allah teh adalah faruhuhu ruhna kudu bisa kembali ka Gusti. Nu kadua wa amma ma huwa li nafsihi anapun anu balik kana diri teh akuanana nu lain kana badan kade kana diri akuanana gawena amalna anapun nu balik kana diri fa amaluhu amalna aerojiun li nafsihi bidnafi wal idrari eta amal uih kana diri urang bade amal manfaat bade amal madarat sami balik deh kana diri seorang sesuai Al-Quran man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha sing saja anu amal sae keur dirina amal goreng oge keur dirina sajalah menusuk ngomongkeun batur bakal loba diomongkeun sahaja menusuk ngahina batur bakal dihina ku apan Quran dia nyarita man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha amal soleh uih kana dirina amal goreng oge uih kana dirina matak simkuring ka santri kade euy tong sok ngahina ka jalma anu cacat bakal balik kana diri tungguan tong ngahina ka jalma anu cacat bakal balik kana diri simkuring pernah kieu Bu keur boga santri rada geuleuh eta awewe teh sukuna teh jebrak gitu misalnya Bu ai pamajikan teh keur hamil jeung irungna rada pegek deui gitu pamajikan teh keur hamil aya kitu tah teh atuh jadi budak kuring jadi pegek Allahu akbar kapangi Al-Qur'an paingan hade balikana diri awon balikana diri uih hade kana masalah tadi. Jadi nu uih kana diri mah adalah amal sae sareng amal awon. Nu saperti lu uih kana bilatung. Nah, balik kana bilatung. Wa amma ma huwa lidudi fajismuhu. Anapa nu bakal balik kana bilatung mah badana. Ieu wujud ieu. Wah, gulis. Mencenges eta lalaki teh eta awewe teh geulis eta laki ganteng anger geus maot mah di ruang kabeh oge da Allah di dia di pangkalan besar aya nu maot wah ganteng asep kacira teuneun we lah di parasna moal habis anger we mulyana badan mah di ruang eta pangmulyana sari pangmulya-mulyana badan mah di teu kapalang deui sok budak-budakna cenah turun kecelan ieu bapak maneh teh segitu teu kapalang keur di dunya mah uduh teu meunang campelaka koro teh geus maot teh digaleh tah dikudukeun budak teh mah sok ahli warisna cenah ieu sok turun gejelan ieu tanuhna kitu we keur hirup mah teu meunang eta teh bahkan aturan Kang Opik aturan katerangan akhlakul karimah upami rama nuju calik dihandap urang teu kenging dina kursi itu akhlakul karimah upami rama urang ibu urang nuju calik dihandap urang dina kursi teu kenging eta kada urang kahandap saenggalna itu sareng nyarios teu kenging saluhureun ibu rama suanten teh lamun ceuk ibu rama suantena volumena 5 urang teu kenging 5 3 ku akhlak karimah sampai ka dinya osok kitu tara anger we kalau urang dihandap keur ngadararhui urang di ududem Masya Allah rek barokah kumaha hirup saumurna ge lain simpuring mah memang sieun teh ku pangeran ngan pangsieun-sieunna di dunya ku indung bapa pangsieun-sieunna di dunya ku indung bapa hakikatna ku Allah syariat di dunya mah sieun ku indung matak sok aya jalma ngalawan ka indung Bapak Ibu nu mulya nepikeun kabuluan belut jangan orang hayang barokah moal lamun ngalawan ka indung sabab asal usul urang teh ti Allah ngan Allah nyiptakeun indung apan ceuk dina katerangan mutamar simkuring manakiban sakalian 4 bulanan di usadroni
40 poe pun celang kencelong cai mani di jero rahim indung teh baheula teh urang teh nonton jadi segede kieu henteu lalu tikeula ku orok heula di jero lain orok heula cai mani heula cai mani mang nyuk teh 40 poe dina beuteung dina rahim teh rahim indungna teh baheula teh 40 poe neme jadi getih kimpel 40 poe tah jadi getih kimpel teh 40 poe 40 poe baru jadi daging kimpel proses dina rahim baru ditiup 4 bulan soke kalikeun jumlahkeun 40 sama dengan 4 bulan gitu 4 bulan neme urang sana ditiup ruh nah saenggeus ditiup ruh cek Allah malaikat bawa ieu 4 kalimah naon Gusti 4 kalimah teh ieu bawa hiji tuliskeun rizkina nu kadua tuliskeun catatkeun amalna nu katilu umurna ajalna umur teh nu kaopat bagja jeung cilakana maka ibu anu mulia bapak-bapak sok aya nu 4 sasihan di dieu nu hamil 4 bulanan sok tah eta teh dikedahkeun bisa teh 4 sasi ngan kadang-kadang 7 bulan ada 4 bulan teu ibu anu mulia bapak anu mulia anu bisa diromak teh nuju 4 sasi margi nu nama eta ya catatkeun ku anjeun malaikat si eta jalma ge rizkina pibeunghareun pisang saraeunana hiji tah nu kadua masalah amalna hade jeung goreng amalna nu katilu umurna rek sabaraha tahun tuliskeun di ayeuna jadi geus moal bisa ditawar tetapi lamun urang 4 sasihan pek ngaoskeun Al-Quran atau zikir atau sagarupi sholawat yang sejabina disuhungkeun kalau didinya lah waktu ngaromak nasib budak urang nu keur di jero rahim dina usia 4 bulan nah geus kitu bagja jeung cilakana catetkeun matak sok aya jalma teh keur ngeunah-ngeunah jebet tabrakan atuh sukuna potong sabeula sabeuna mah geus aya ti 4 bulan pan dieu dibejakeun bagja jeung maka robah buru-buru ti 4 bulan teh kudu sabab takdir aya 2 aya takdir nu tiasa dirobi aya takdir anu teu tiasa dirobi balik deui ka urang sing bersyukur ka indung bapa da geuning teu janji sagede kieu wae geus ayeuna ka indung bapa ni hare-hare gajihan tara mere aduh aya nama ari urang dahar jeung daging indung bapa ditepos dahar teh jeung asin deui kade paheri bageut kade perhatikan indung bapa mun aya keneh mun eueuh perhatikan atuh pamajikan lamun perhatikan pamajikan mitoha eta teh indung bapa keneh mitoha teh kade eta mitoha aing lain indung geus ulah kieu sami dasarna sami hormatna wajib hormatna tah ngalangkungan ajaran thariqah la ilaha illallah keur ngaromak kehidupan urang tina kasar jadi rendah jadi lemes tina emosi jadi kurang tina sombong jadi tawadu itu karena pres eta la ilaha illallah kembali kana masalah nu kahiji uwih ka Gusti Allah adalah ruhna nu kadua uwih kana diri adalah amalna nu katilu uwih kana bilatung adalah jasadna sehebat apapun jasad urang tetep bakal ku bilatung sok teang anu geus 20 tahun gali pinahkeun sok aya nu ngapinahkeun kuburan tinggal tulang kadang-kadang maka urang sana mana nu perlu dihormat kurang mana nu perlu dihargaan lain kurang hargailah ruh urang kumaha carana nghargai ruh jalankeun qalbu dzikir ka Gusti teu aya deui jalan kesempatan pikeun nyucikeun ruh urang lintang ti kajabi qalbu urang terus isian ku ismu Allah la ilaha cobi sajabi ti manfaat nyucikeun qalbu Bapak anu mulia tadi ku MC dibacakeun bahasana dibacakeun kieu jaddidu imanakum kudu nganyar-nganyar anjeun kabeh kana iman anjeun kabeh pan urang ge awet teh nu anyar wae lain maksudnya anyar di bedak sok ka mana wae pan ngewa lamun ayeuna tos di kebon mah nya teu mandi rek dibawa ka pasar anyarkeun mandi heula sok di baju nu alus manya bojona paheri nungguan jongkorek rurudina da moal payu atuh ieu mah boga jongkor ge kieu cenah bajuna ge rudin da moal payu atuh
Nah dina kehidupan wae hayang nu anyar sok ayeuna nu kadarieu ieu teh baju anyar aya ieu teh nu baju baheula aya gitu ngan rata-rata hayang make anu anyar. Nah iman oge sing daek make nu anyar ieu mah heubeul deui iman teh kumaha ieu teh geus bulukan dipake keneh ganti ku nu anyar kumaha nganyarkeunana jadidu imanakum kudu nganyar-nganyar anjeun kabeh kana iman anjeun kabeh. Sahabat bertanya qalu nyarios para sahabat ka Rasul kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha carana nganyarkeun iman abdi sadaya ya Rasul. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikasrati qauli la ilaha illallah. Paduli teuing disebut jelema gedeg teu nanaon nu penting urang tujuan la ilaha illallah. Pedah ceuk bieu lamun urang geus la ilaha illallah dina waktu eta pisan keur memperbaharui iman keur nganyar-nganyar iman. Aku kurang sadayana sabenerna mah di dunya teh hayang serba anyar. Sayur hayang anu manya nu mangkuklar di dahar deui meureun hayang nu anyar sayur oge meureun. Motor hayang anu anyar baru moal anger wae eta hayang diganti deui aya mah duitna. Da sabarna mah kabeh ge termasuk sumur hayang nu anyar. Mobil hayang nu anyar ceuk nu boga ceuk nu teu boga hayang boga mobil heuh anyar disebutna eta oge sarua da can boga. Ceuk nu geus boga hayang nu boga anu anyar. Maka ulah eta hungkul ajarkeunana anyarkeun heula keimanan baru harta bakal dianyarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naon bupa kunci daripada sukses al-zikru yajlibur rizqa. Tuh, zikir itu akan menarik rezeki ti Allah. Coba pahami. Al-zikru yajlibur rizqa. Zikir bakal narik kana rezeki. Wah, udah mau datang sorangan rezeki masuk yang dikir di masjid. La ilaha illallah, anger itu datang pun. Bro, duit sadus di langit atau bisi rewas gitu mah. Apan jalanna mah geus aya, Pak Heri angkat ka toko gitu eta jalanna. Di toko jadi loba langganan. Kitu maksudna teh ibu-ibu dongkap ka kebon, pelakeun jago. Lamun geus hujan jadi mulus gitu. Bapak-bapak didamel ka pabrik. Pak Ustaz Didin didamel mah bakal meunang rezeki. Nyari cicing we moal atuh. Aya jalma hayang beunghar cicing we moal beunghar. Moal bisa beunghar ku cicing, beunghar mah ku usaha. Ari dikir mah keur nguatan tauhid cuma saja bati nguatan tauhid, nguatan iman cuma nu mieu hadisna. Pikir itu keur pengusaha bakal narik kana rezeki ti Gusti Allah. Kitu maksudna teh. Oh dah karyawan mah anger gajina sakitu atuh rek narik kumaha. Dah anger sabulan 3 juta jadi gitu. Atuh tong kana duit wae sehat atuh. Kan rezeki sehat ya sanes. Salamet atuh ketimbang ayeuna balik gawe jadi gering. Dibawa ke rumah sakit, duit menang 3 juta bayaran teh. Ai gering tipes misalkan bayar 10 juta teu saimbang. Itu disebutna henteu barokah. Nah disebut barokah teh saeutik mahi gede nyesa kitu heula cek urang bahasana lah ameh paham. Saeutik mahi gede nyesa lain nyesa pedit lain sesa barang bere yang ada nyesa teu barang bere ya teu kumaha pedit teh wae ka dituna atuh. Jadi kitu Pak Heri bager salira hidup istiqomah terus berjalan ngagelar manakib da manakib teh pangaosan sarua jeung pangaosan umum. Beda nama pedah nu hadir kana manakib seseura sok ditibakeun khusus Suryalaya pada sanes. Manakib tuan saya itu kangge pangaosan umum. Cuman anu tos takin aya padamelan khusus disebut wajib ngahadiranana, wajib ngagelarna dikeun mampu gitu. Karena amalan dina thariqah qodian sabengeun 3. Hiji zikir sabada salat 5 waktu, teras khotaman samingon sakali, teras manakib sabulan. Dan untuk unggal poe deh sebulan sekali atuh. Dan kalau duit mau unggal poe ya teh. Bicara nama sebulan sekali atuh. Oke wajar ya tuh. Betak cek Iwan teh. Aduh senajengannya bumi kurang kumaha heuh naon deui cek. Nya aduh resep cenah abdi mah. Heeh bener cinta gitu. Ya Allah naon deui atuh sok naon deui. Tinggal la ilaha tinggal terus ku Pak Heri teh jadidu imanakum.
jadidu imanakum, terus berbaharui dengan ucapan kalimat la ilaha. Maka ibu bapak anu mulya pangna bertorikoh teh kangge nyampurnakeun syariat anu tadi teh bahwa lebet ka surga moal mampu lamun teu kutil ilmu. Hiji ilmu syariat, dua ilmu torikoh, tilu ilmu ma'rifat. Itu nu bakal jadi kunci surga syariat, surga darajah teh anu umum teh. Mana ibu bapak peryogi kauninga surga anu umum teh surga ma'wa, surga naim, surga firdaus umum itu teh kangge urang sadayana, kangge nu lebet gitu, kangge nu tiasa lebet. Aya surga nu dirahasiakeun ku Allah, surga kurba eta mah pikeun jalmi nu bisa balik ka Gusti. Nu mana nu bisa balik ka Allah? Nu ayeuna balik, nu keur kumaha-kumaha balik, keur di WC balik, keur lempang balik, keur macul balik, keur dipacul balik, selalu balik ka Gusti Allah. Keur mencuk balik, keur ngasep balik, keur diasep balik, selalu balik ka Gusti. Itu nu bakal dijadikan penghuni surga kurba nu disebut ilmu aya opat: syariat, thariqat, marifat, hakikat. Itu baru kana surga kurba. Lamun kutilu ilmu syariat, thariqat, marifat mung kana surga darajah lumayan. Di dinya teh bapak aya 40 widadari saurangeun. Pak Heri tong nyandungnya margi engke bakal libasan widadari 40. We panyandung teh ti Rasulna geula ti Rasulna teh naon ieu teh bisa adilna henteu. Nah maka lamun teu tenang engke ge pausadehan rasana jadi terhareeng tenang widadari siapkeun asal bisa we balik ka surga Gusti. Iya bapak anu mulya, ibu nu mulya, bertorikoh ka surya itu rek menuju usul ke Allah, disebut rek menuju surga kurba. Ti guru tuh atuh ngagubragna kana surga darajah kitu maksudna teh. Ieu teh tujuan teh nu geus talkin teh keur menuju ka Allah sadayana oge. Hoyong uih deui ka alam lahut, alam asal urang dijieun. Alam asal ruh urang dijieun disebut ruhul qudsi teh. Pertama ruh diciptakan orang hayang balik deui ka dinya urang teh atuh ti gubragna kana surga firdaus atuh alhamdulillah. Iya cita-cita hayang ka mana hayang ka surga ma'wa gubrag teh kana neraka jadina teh. Anak teuing ka hayangna luhuran ka hayangna urang diajar dikir teh hoyong uih ka Gusti. Dina henteu balikna ngagubragna ka nu dieu. Surga ma'wa, surga naim, surga firdaus jeung nu sanesna aya 7 ngaran surga teh panjang dibahas geus cukup sangaran kitu oge. Nu penting mah asupna we kumaha carana bisa asup. La ilaha miftahul jannah, la ilaha illallah. Emut bapak ibu nu mulya catat baik-baik dina manah masing-masing bisa lolos ka surga darajah nu bieu teh surga firdaus teh termasuk lamun ditopang ku tilu ilmu. Hiji ilmu syariat, dua ilmu thariqah, ieu teh thariqah teh heula nu urang heula thariqah qadiriyah naksabana, katilu makrifat. Ieu makrifat kumaha? Makrifat mah tergantung ngolah la ilaha illallah. Engke ge muncul nyalira makrifat. Naon makrifat teh? Terang ka Gusti, wawuh ka Allah ku qalbuna. Dengan sendirinya muncul. Sok teruskeun kepada dia. Terus ngamalkeun dikir jeung paheri terus. Tiba-tiba muncul tina hatena. Rasa diperhatikan ku Allah. Jadi rek loraka teh ibu hese ayeuna mah. Saenggeus ka surya rek nyieun salah teh hese. Rek dipaksakeun yang salah, asa diperhatikan we. Sabab dina diri terus dikir ka Gusti. Sabab cek keterangan di mana jalma ingat ka Allah, Allah aya. Di mana jalma poho ka Allah, Allah jauh. Itu keteranganna. Maka ku enak itu urang hadir kana manakiban teh kajabi. Nu tadi teh diasongkeun ka tuan teh hoyong dilebetkeun kana karidoan Gusti. Nuhun-nuhun kana surga kurba atuh ti gubragna kana surga darajah, yakni kana surga nu nami disebutkeun teh baik kana surga naim maupun surga ma'wa maupun surga firdaus. Harapan urang sana da mung kana neraka malah kitu cek menjuk lah jangan da hayang kana neraka ya ibadah teh. Oh moal aya manyuk kade neraka teh seuneu lain lautan cai kade ulah dianggap neraka itu bagaikan lautan cai sanes. Ceuk dina katerangan lamun jalmi disimpen di pucuk jahanam ngagolak kana munmuna bari di dinya teh dina neraka teh babak haur kalajengking orai lamun diseureud ku orai eta 70 tahun moal cager peurahna eta orai nu bakal nyeureud ka urang lamun urang asup ka dinya. Jadi nya seuneu
lamun jalma menta dahar dibere ku Allah cucuk handola leuwih seukeut tibatan cucuk kaliage di dahar melak dina genggerong cek eta jalma ya Allah abdi nyungkeun ieu melak di asongan nanah dina jahanam anu ngagolak masalah Allah pikahayangeun tong hayang ka neraka bisa ditakeun ge hareueun kieu jeung ditakeun ge atuh neraka mah geus salah urang mah Masya Allah sing lobet kana ridho Gusti kikiran teh paheri teh make duit make modal urang sadana make leumpang ka dieu teh make motor sing lebat kana karidhoan Gusti sakitu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.